Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Ieu kudu simpenan teh siksaan ieu teh istrika ieu teh maka nastum harta anu kumaneh disimpen li anfusikum jang kepentingan maneh. Waktu di dunia duit disimpen jang maneh. Waktu di dunia emas disimpen jang kepentingan maneh. Waktu di dunia perak disimpen jang kepentingan maneh. Waktu di dunia besi disimpan jang kepentingan maneh. Berbagai harta-harta jang kepentingan maneh. Tidak pernah mentolerir urusan agama. Zakat teh dikaluarkeun ku maneh, hak-hak fakir miskin teh dikaluarkeun ku maneh. Aya sekitarnya syiar-syiar agama melalui bangunan masjid pondok pesantren bangsa teu pernah ditolerir ku maneh. Nah iyalah hada siksa ieu maka nastum li anfusikum warima kagoku sop icip-icip ku maneh. Bakuntum taknizun, ayo siksa babales anu baheula ku maneh disimpenan tah wari babales. Masya Allah. Inggis urang digeuning ayat Inggis anu waktu ziarah ka Baghdad ka Ki Abu Bakar Shibli berantakan kuburan sekelilingna tapi eta mah utuh. Begitu naik ke kuburan berantakan porak-poranda dikawal dijajab ku juru kunci buka asup ka jero masya Allah tiis eta kuburan sakit tugeh turun ke hadap luhurna taneuh tapi tiis pohara kula nanya aya tiis ti mana cek kula ngan make bahasa Arab. Emang bisa ke ulah sok ngomong saja masalah. Jawa kaing tuh percaya bae lah. Tah, gua boleh tanya. Tiis ieu di mana cek jana boro-boro ente nu kakara ka dieu kami anu geus hirup di dieu sababaraha tahu. Memeh kabeh ge bila mana asup ka dieu tiis hese nyaritakeun ana. Eueuh anu nyahoeun ieu tiis di mana? Tiis mah kos aya asa. Masya Allah. Sebab lawan tanu mantak tiis teh di jero hatena eueuh dunyaan. Di jero hatena bersih. Eueuh dunyaan sabab katul hiber-hiber aja. Eueuh dunya. Urang lamun ziarah tawasilaturahmi ka hiji jelema anu pinuh ku dunya hatena mending pinuh ku dunia bari aya jelema hatena pinuh ku dunia bari boga deres aya jelema pinuh ku dunia teu boga ieu mah pan bahaya. Neuleuh motor aya di hate, neuleuh mobil aya di hate, neuleuh truk aya di hate, segala rupa aya di hate bari teu gableng. Tah eta gah hiji jeung nu kos kitu panas ngarendeng jeung panas. Eta naon eta istri ka akhirat geus buntab di dunia kene. Ya Allah, ya Rabbi. Duh, Abu Bakar Shibli eueuh dunyaan nya nama. Kebenaran aya Khawaz. Ngaran Khawaz ziarah tadi. Begitu ziarah tadinya cek Imam Abu Bakar Shibli ngendong bae ulah balik mencek bahasa urang tapi kula isuk boga kepentingan cek aya kegiatan ngaji di satu aya kitu onam sabodok keluar teh bada isya keluar lewat sungai Tigris Baghdad tah barang manehna kadinya geus rada jauh ti imah Abu Bakar Shibli teh sekitar bangsa sakilo aya mau ya Allah ya Rabbi cek jana inget tadi cek Ki Abu Bakar ulah balik koreng mau lompat jana balik ya dedek balik deui ka Ki Abu Bakar di tukang desa anu calangan teh mau dek lompat ka mana ya
dek lompat ke mana ya ieu langsung bae nya ngagerokeun ya Abu Bakar Siddiq tolong abdi ku karomah kewalian Tuhan anjeun abdi geus teu daya teu upaya jol teu datang kakarak ge diomong doang haju datang bae plek haju datang bae sakilo padahal naik naon teu kudu ditanyakeun kaburu digegel maung siapa naik naon mama naik naon ka dia langsung dicekel celina maung ku Abu Bakar Siddiq sia pan aing geus ngomong di mana-mana aya tamu aing ulah sok diganggu sia sok macem-macem bae sia ieu tamu aing ieu nu titah ngendong ge nya embung isukan ngaji cek cenah boga kegiatan dicekel maung dikitu-kitu bangun kieu ampun ini sia nu saurang deui dicekel deui celina sia deui ilueuneun hah kunaon sia ilueuneun ampun da urang ini sia ini eta ki khawas langsung kieu bae nyekelan leungeun ke Abu Bakar ke kulit teu kaharti eta maung bisa tawadu di hareupeun mama bisa taluk di hareupeun mama emang kunaon eueuh deui cek Abu Bakar ya rahasiana di jero hate ulah aya duniaan kabeh makhluk bakal sujud ka jelema namun selama di hatena aya duniaan sarua jeung maung sia resep dunia maung ge resep dunia sia resep dahar maung mah komo lamun geus resep dunia resep dahar resep nginum cak maung wah ieu lain hakanan aing cak cenah toh lamun neulah Haji Pendi ieu mah ngaleuwihan ti aing cak cenah ieu mah bajingan ieu mah ya Allah ya Rabb bakat cek Abu Bakar Siddiq teh jelema teh dipangkat jadi wali teh diukur ku karesepna kana dunia lamun masih kena resep kana dunia moal diangkat jadi wali ketika geus resep kana dunia karak diangkat jadi wali ukuran diangkat jadi wali jeung lain diangkat jadi walina ukuran resep jeung teresepna kana dunia selamanya resep kana dunia Allah bendu lamun nyana geus resep kana dunia Allah cinta ngagantungkeun cinta Allah ka hambana digantungkeun kana resep jeung teresepna terhadap dunia Allah resepkeun jasa ka hambana ketika hambana bendu kana dunia Allah bendu ka hambana selama manehanana resep kana dunia tak urang dek miceunan resep kana dunia teh mah hese jasa hayang ulah resep kana dunia teh hese jasa hayang ulah resep aya salah sahijina jelema guguru ka Abu Bakar Siddiq alhamdulillah ku ari geus tersepen kana dunianya neuleuh daon bae geus tersep jelema-jelema kumanana geus nu dianggap hiji bae Allah nafsu jeung setan geus diperangan mulai lazat ibadah aya Allahu akbar ngeunaheun ibadah beja kaki Abu Bakar Siddiq kakarak datang doang geus kanyahoan sia geus ngeunaheun ibadah kan ngan encan aya diangkat jadi wali geus ya karak diberet titik-titik mengarah kana wali ku siap perangan deui ku nyada di perangan urusan dunia geus teu hayang makhluk kitu keneh geus eueuh di jero hate makhluk teh hiji be Allah setan geus taluk kunyana ngan hiji doang nafsu birahi jadi nyana teh lamun neuleuh pamajikan resep bae tah jam sabaraha bae jana neuleuh tas subuh ceklak neuleuh pamajikan zuhur ceklak masyaallah asar ceklak pamajikan asarwana di beureunnya atuh geus eta doang ge cek nyana ja anu sejen mah henteu bahkan lamun deuleu awewe sejen ieu birahi ieu balik cenah ka iman nurutan Sayyidina Ali jasarwa ieu jero nama eta keneh inti lo galayanan nu di luar lamun deuleu nu di luar resep balik ka iman pamajikanna ge geus surti nyahoeun tas deuleu nu sejen pas ieu geus nya pago jadi naon kitu ngaranna kambing hitamna mah aing keneh ya cek cenah oh masalah da ieu doang ieu apakah ieu cek cenah jadi gangguan ieu
akhirna manehanana langsung mau belati diasah heula. Hebat. Asup nyana bada subuh ka tempat cai. Dicekelan barang. Potong sia kuai. Sia ieu nu ngaganggu ibadah ka aing teh. Aturan baca Quran, haju ngagelang-gelang pemajikan. Ieu gara-gara namanya potong sia kuai. Nyana ngomong sorangan kan gitu wali mah tafakurnya na nu ngaganggu ka aing ja aing dunia geus tersep ja aing mah tuh makhluk itu kene saha tuh nu ku aing dibanggakeun ja eueuh hiji be Allah hanya guru-guru sampai kangjeng Nabi eta mah wasilah hiji be Allah ja aing can diangkat jadi wali ngeunah mah geus ibadah teh tinggal ieu doang meureun gangguanana aing hah sia ku aing bismillahirrahmanirrahim batur mencit kotoknya na mencit bobogaan pencit sia ku aing ieu nu ngaganggu ka aing begitu panehanana dilaksanakeun langsung Allah mere ilham ka qalbuna tek maneh teh ciptaan aing dibere mata ceuli aing kudu ditusuk mah ceuli kudu sempringkeun bobogaan kudu seperti atuh salah sebab tah nu aing mata nu aing lain nu sia ceuli nu aing lain nu sia irung nu aing lain sia mangan sakadar make jeung tahan tina maksiat aita mah nu aing lamun ku sia datang ka dipotong lain jadi wali sia turun derajat tina solihin ge langsung dikiekeun di besok je aing salah meureun ye apa maning nambah kawin nah sok aja macam-macam henteu tah mah leuwih nanti aing tah mah tah geus dicarekan aing dongeng eta eueuh ti dituan mah eueuh kok itu ah variasi dong tah ya Allah pan aing sieun wali mah pan nya ngadengekeun pan cenah ditambahan sia kieu aing sieun bebeja nu mantak nya ngadengekeun bae aing cek Gusti Allah nu jadi raja teh aing anu ngangkat kawalian nurunkeun kawalian teh aing haju sia dek rusak diri sia atuh salah ca teman aing lepaskeun teh besok lepaskeun ku nya jadi di jero WC di jero cai nya tapaku atuh kudu kumaha Gusti ja ieu doang anu ngaganggu mah eueuh deui jasana salian ieu mah eueuh iwati ieu bae kula ieu kukula dirasakeun eueuh sia kunaon teu muntayang ka nu bogana puntayangan nu bogana eta dakar sia teh nu aing bebeja tu ka aing oh heuh jago si bebeja ka aing puntayangan poho tu aya nu poho kakarak di jero cai teh nyana ngadoa ya Allah ya Rabbi horenganan abdi teh nu abdi terbasuk anu ngagayot ge horeng nu Gusti abdi nu Gusti kitu nu ngagayot ge nu Gusti anu rarasaan abdi mah ieu kaganggu abdi kudu ngagayot ayeuna mah deuk diserahkeun bae ka Gusti ieu mah janu Gusti tatadina mah ku abdi deuk dipotong tapi ternyata Gusti ngahalangan Gusti nyangakeun sadaya-daya mangga ieu mah janu Gusti ieu abdi hayang lazat ibadah wa qurratu aini fi salat sakumaha Kangjeng Nabi kos kitu hayang nikmat salat hayang ngeunaheun salat langsung nyana mandi set bentuk wudu salat nyana isuk-isuk ieu duha Allahu akbar ngeunaheun salat diserahkeun ka nu bogana ulah rasan urang nah kabelah dieuna turun ta syahwat pamajikanna negor kako beda biasanya lain gitu kakak sok ngomong tuh nah iya hasil tadarruk ka Gusti Allah hasil mentayang ka Gusti Allah horenganan urang nu salah teh asa urang dagang untung asa nang urang ieu bakal jadi siksa urang dagang rugi asa urang salah ieu nu bakal jadi siksa
urang teh digawe urang aya kasalahan asanang urang ieu nu bakal jadi siksa kabeh dipusatkeun ka diri urang poho kanu bogana urang salat asan urang boga ilmu asan urang ieu nu mantap kiai loba jasa nu bisa ngaji tetapi manehanana ku ari kesalahan-kesalahanana asa bisa ngaji ieu nu salahna jelema nu sukses teh teu boga rasa bisa diserahkeun ilmu nu Gusti abdi nage nu Gusti sadaya-daya nu Gusti nyanggakeun sadaya-daya minta petunjuk ti Gusti Allah nol jadi aku ukhruj anil ilmi keluar maneh tina ilmu ukhruj an nafsika keluar maneh ti awak maneh ukhruj anil akli keluar maneh ti akal maneh lantaran cat Gusti Allah ilmu lain sia nu aing akal lain sia nu aing awak lain sia nu aing keluar sia tidinya karak menghadap ke aing mawa roh anu katadina fa nafakh wa nafakhtu fihi mir ruhi roh nage nu aing sanggakeun geura ka aing lamun urang geus bisa nganolkeun modal kos kitu karak Allahu akbar nikmat jem sabaraha bae iraha bae di mana bae ulah aya motor di dieu di jero hatena beuh ieu mah pan aya poswan aya beat ya Allah ku ari mah aya karimun ya Allah ya Rabbi hayang ganti kana Innova hesek hayang Fortuner budak aduh budak asa paeh dina hayang mah budak asa tah eta hayang ngaderet dina kolbu ngahalangan kana lazatna ibadah ya Allah ya Rabbi tah Imam Abu Bakar Syibli diangkat jadi kutubul aulia nanaonan ulah aya dina kolbu ulah aya duniaan gerage engke ge bakal narurut boro-boro binatang nu laleutik kaya ning orai buaya mau rajana raja ewan haluk lamun Syekh Mansuruddin mau dijadikan kendaraan ku anjeunna talu ku para aulia jadi kendaraan Syekh Mansur masa geus ngabeat maung teh di Lampung jadi kendaraan keur teu kitu lagi atuh teu butuh ieu ngan atuh mau ngahayang jadi kendaraan deui kumaha teh inget bae dongeng abah tapi eta mah dongeng abah eta teh Ki Khalil Bangkalan aya urang Arab hayang nyaho Ki Khalil hebat amat cek cenah ieu Ki Khalil teh seungit ka Arab-Arab di Arab ge tenar Ki Khalil teh geus puguh di Indonesia mah hayang apal kiai teh urang Arab teh barang datang ka dinya terus silaturahmi salat maghrib ya Allah urang Jawa atuh jadi kurang pase maca Quran waladhdallin urang Arab kaget kiamat ghairil maghdubi alaihim waladhdallin wah teu ngamakmum teh urang Arab mah keun kiai urang Arab paseh Allah beres pamit jana geus ngobrol dan lain sebagainya nyaritakeun ilmu hebat horenganan kan nyana ngadenge babacaanana teu paseh lah eta kiai aya keneh kelemahanana sakitu pamit jana bada maghrib begitu pamit leumpang tah pan baheula mah ruyuk teh ke zaman kula ka ditu ge 8 hiji 82 masih ruyuk keneh musolana teh masih keneh aya kulah nu dihareup geus berangkat ya sekitar 100 meter lah kapanggih jeung mau wah kaget jana kaget gitu kaget eta kagerokeun Ki Khalil Mama Khalil Ki Khalil tolong mun cadak urang mah datang ka dieu aya ada apa ini mau hai maung dengekeun ieu nya awas ya mun teh indit ghairil maghdubi alaihim waladhdallin indit sia indit orang Arab isineun orang Arab sampurna cara teh kanyahoan berarti waladhdallin dan salah berarti kan aya di hatena katara ta aku walimah naon nu aya di jero hate teh kadeui cekas aduh hebat tah waladhdallin kula jeung waladhdallin ente beda cek Ki Khalil kula mah waladhdallin ikhlas lillahi taala ente mah rekayasa asa aing hebat dibawa ilmu kana salat
jadi hijab ka Gusti Allah. Urang mawa ilmu bae ka Gusti Allah jadi hijab, ilmu bae jadi hijab. Asa aing pang pikihna, pang fuqahana, asa aing pan nahwina, asa aing pang bulagona, asa aing dan asa aing kakarak mawa waladhdallin paseh bege. Ye aing sarajeng kitu kan waladhdallin. Wah, eleh kabeh ku aing. Jauh jeung Gusti Allah, eleh jeung waladhdallin. Ye, tuh ikhlas. Gas, isuk mah ganti waladhdallin kabeh. Atuh lain kitu. Tingkat keikhlasanana ulah dibawa waktu salat. Beuh, keur waktu salat mah ulah dibawa ka kiaian. Lamun urang mawa ka kiaian keur salat kiai jadi hijab. Abuyana ulah dibawa keur salat batu jadi hijab. Urang mamawa hamba sakumaha Kangjeng menghadap ka Gusti geus dijelaskeun subhanalladzi asra bi 'abdihi abdi henteu bi Muhammadin henteu bi nabi henteu bi rasulih abdi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila abdi sekedar hamba abdi mah lain kiai, sekedar hamba abdi mah lain buya, sekedar hamba abdi mah lain mama, sekedar hamba abdi mah lain camat, sekedar hamba abdi mah lain bupati, sekedar hamba abdi mah lain jenderal, sekedar hamba abdi mah lain bos, abdi mah hamba Gusti piceunan di luar masjid. Ketika dibawa ku urang ka hareup, awas aing mah jenderal kudu di hareup, teu meunang aya nu katoel noel jeung aing, awas ya. Prajurit lamun katoel jeung aing dibeslah sia ku aing. Temenang rakyat tembak supaya aboh Gusti Allah dek menghadap ka aing pan aing raja ning raja. Temenang mantak aya jelema datang ke masjid kiai begitu kiai datang ke masjid dek berjamaah balik deui. Kunaon sia mah balik deui. Kunaon aing pan kiai kok teu dijadikeun imam. Ye sial tuh budak. Teu kadeuleuh beureun ka kiaian aing. Aing poat teh budak. Aing dikuetan ngaji nahu segala rupa jasa na deui pang kiai ya jual ti aing doang kunaon aing teh diangkat jadi imam goblok doang geus aing mah pepegatan jeung masjid je. Gara-gara dibawa predikat ngahalangan berjamaah ngahalangan ka Allah ge ye urang yang mantak diuk bersama kieu ye dileungitkeun kan dileungitkeun kabeh ye ja aing mah sapira aing ja atuh aing mah lain polisi lain tentara atuh lain dileungitkeun ja emang lain sia mah lain kiai atuh emang lain atuh lain dileungitkeun henteu kitu lantaran lah aing mah sapira aing geus lah geus bukan mah ka dieu mah sapira aing geus bae eta urang bisa ngahiji kieu teh lantaran nol coba nu lain nu henteu nol embung misah bae ngaji lagi embung embung campur kemang udah sarusak kabeh ka ditu aing mah kan sugih teh hayang eta nu bantak bahaya ge wari aya babah sababaraha pejabat anu ngajina di mobil bae bagus ngan takaburna mah terus bae emang aing teh nyaho sabaraha pejabat di mobil bae ngadengekeun radio bae embung kadaeuleuh ku batur aing mah kajen kumaha ge takabur tolol sia ye parangsan aing teh nyaho meureunana. Ye awas ya. Itu membaur. Ngaji manu hese mah lain ilmiahna praktekna tah ngaleungitkeun kata kaburan jahe warega. Ku batur aing dianggap itu komandan. Ku Gusti Allah memberi aing leuwihna tibatan prajurit. Ku batur aing dianggap kapten, ku bawahan aing meureun cak Allah mah aing kapten neraka meureun. Buka baju aing merek ngahiji bae geus jelema tah kitu kakarak eta karak jelema anu masih kene membatasi diri aing jeung batur beda ieu ayatna nu man takfatu wa bihajibahum diduruk tarangna kunaon memang make ngabahasakeun jibah tina jabatun jibah lantaran jelema teh di mana ngahasilkeun harta dagang misalna tani misalna bisnis misalna
dan lain-lain sebagai nuku manehanana di teangan teh hasil sanggeus hasil kan bunga hate teh tina bunga hate naik marah mai kana beungeut nupang mulyana dina beungeut nupang bagusna dina beungeut adalah tarang mantak anu diistri ka tarang gitulah rahasia kuari orang sedih kadele sedihna kadele kan tina tarang mengkerut tarang asal lain udah datang assalamualaikum enggak kadele mengkerut ieu budak kajian kumaha ge bingung ieu kajian kumaha lain deui mengkerut ieu na deui dirempel ya geus balik salaman emang sabaraha bulan teu kabayar pukieu nyahoan we tarang mengkerut Ayo nusa salaman ka kula. Waalaikumsalam. Emang pemajikan kunaon gitu marah tanan. Pan kieu nyaho tarang, tarang. Oh, kadeuleu emang tarang lain deui tah. Masyaallah. Aya deui Maji Pendi. Waalaikumsalam. Maji, emang teu dibayar? Ji pokoknya nyahoan bae tarang, tarang. Tarang sarua. Kadeuleu tah. Jadi bunga harta kana hate, tina hate, kana beungeut, tina beungeut marah mai. Tarang nomor hiji mentek jelema lamun tadina bogoh ka hiji awewe haju kuari dinyatakeun ku manehanana neng pada detik inilah saya akan menyatakan isi kandungan hatiku sejuta bintang di langit tapi satu yang bercahaya neng asana eueuh deui nu kadedelekeun ku akang Maywati neng ayeuna lah neng dek menyatakan terserah neng mandek narima datang teu ieu mah hanya membuka hatiku bahwa I love you. Masyaallah. Haram. Sabenerna mah cek si neng teh atuh abdi ge keur nungguan ucapan kakak. Berbulan-bulan bertahun-tahun wau mau bae can dinyatakeun mah tuh neng ge sarua bae. Ternyata horenganan cinta neng mah ka akang lebih daripada cinta akang. Boh. Budak pohara jas. Neng mah teu kuru ge mikiran kakak bae. Ieu teh penting teu daek sarebeurang teu daek dahar. Eueuh deui nu kadadeukeun iwal ti kakak bae. Masyaallah. Cek manehanana. Abdi ge sami bae. Eta lain kunana di mah dicaritakeun beungeut coba ge beungeut lagi. Heran marah mai heheotan sorangan kakeprok sorangan nyanyi sorangan babaturan ge bingung babaturan jadi kieu ye di kunaon sih budak ye sisterian sorangan nek naon ge ujlah ajle bae masyaallah sapoe dua poe tilu poe ditanya sia kunaon sih bangona bringas amat bangona ieu bunga amat aya naon tadele cinta telah terbalas. Ya Allah ya Rabb. Nah iya jelema dagang hasil bunga hate kana beungeut. Beungeut anu jadi ukuran. Nu mantak aya sinar beureum, sinar koneng, sinar biru, sinar hejo, sinar dan lain-lain sebagainya. Di ilmu thariqah bakal kadeuleu murid anu ngalaksanakeun aturan-aturan doktrin ti guru, sinarna bakal kadeuleu. Wayah naik apa henteuna dideuleu tina sinar wajah. Sebab naon? Sebab jana teh loba susumputan di hareupeun guru teh men ucing-ucingan. Okat jelema nu nyandung mah moal eureun men ucing-ucingan ngan buntutan doang. Engke bebeja ka kaler padahal ka kidul bebeja ka kulon padahal kawetan salilana jelema nu nyandung mah main ucing-ucingan jeung Allah sia ucing-ucingan jeung manusia bisa jeung Allah sia ucing-ucingan. Jeung guru thariqah ge sarua bae leuwih nyahoeun manehanna nama ucing-ucingan sia jeung guru thariqah heueuh masalah ngan moal naik-naik bahkan turun nyahoeun di mana nyahoeun Allah mere neuleus sinar nu aya dina wajahna tata dina geus mulai rada marah mae kuari turun deui malah hideung kuari mah kok jadi hideung ieu budak ieu beungeut kadeuleu urang boga anak teh bisa ditanya bae nyaho bae urang beda jeung nu sok seuseurean teh tuh aya anak Haji Pendi mah seurina eueuh jelema ge seuri bae terus bae ieu balai kadeuleu urang
ada kurang. Oh, boga masalah. Ieu tah fatukwa biha jibahu. Kunaon ieu disebutkeun junubuhum cangkeng. Jelema sugih mah biasana kapan lamun diuk teh hayang jeung nu sugih deui. Jelema aya mah biasana ngariung teh hayang jeung jelema aya deui. Ketika jelema sugih jelema aya pejabat teh pejabat, lamun di deukeutan ku jelema miskin nyana ngageser anu pangeulana ngageser adalah cangkengna. Sebab naon? Sebab make baju anu rapi, anu bagus, anu mahal, embung katoel kudu susah. Cangkeng, masyaallah karim. Nu mantak dinyatakeun dina Al-Qur'an fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Kadang-kadang indit kan. Aya jelema sugih, bajuna ge mahal, parfumna ge sat-sat-sat. Seungitna ambal aya. Pan aya parfum nang meuli di mingguan mah masyaallah kan. Dipake ku nya enak maya. Teu jahun nya ge merek naon bukan kalau meuli bejakna. Sabaraha teh ngahutang malah mah. Dipake aku mau panas-panas poe mah beda. Nah, nyana keur diuk sorangan. Aya nu susah. Datang ka dina kagigireunana embung katoel indit. Nu ngajakan indit teh kolbu nu ti heula berangkat cangkengna sebab bajuna besi katoel. Ya Allah ya Rabbi. Sok gerage. Geser deui embung katoel kudu susah mah. Komo kadelna Rudin mah. Masyaallah. Eta mah inget ka Abu Bakar Shibli deui bae waktu manehanana ti Mesir ka Jeddah. Ti Mesir ka Jeddah. Begitu ti Mesir ka Jeddah naik kapal. Pakaiana Rudin kan Abu Bakar Shibli. Rudin teh lain lalagan Rudin, tapi aya hiji jelema ningali ieu lain sembarangan jelema saha ieu teutepna rada beda. Asana kajen kumaha ge wali ieu cek jelema. Nyana Rudin di kapal teh. Kebeneran rame aya nu kaleungitan emas bos jeung perhiasan mutiara dina kantong anu katuduh eta jelema Rudin. Jelema Rudin mah kos kitu bae katuduh bae. Jelema Rudin mah katuduh bae. Nah, lantaran manehanana deuk ditewak, saenggeus ditewak deuk dipeupeuh kuno tadi teh takut kayak ulah main satuduh-tuduhna. Emang aya naon mun cak urang? Kieu. Bapak di mana? Abdi di Baghdad cepana. Deuk ka mana ieu? Abdi deuk ka Jeddah, deuk ka Mekah. Emang aya naon? Ieu. Bos ieu, leungit tas. Di tasna aya emasan jeung aya mutiaraan. Aju. Ieu leungit nu dituduh anjeun. Masya Allah ceknya atuh kalau henteu teu bisa cek nu sejen eueuh deui jelema pangsusana jeung pangrudina ieu biasana nu susah jeung nurudin ieu nu sok malik tapi anjeun teu iya atuh teu kula mangan sakikieunan teh mau duit mau ongkos ge henteu kula mau tas henteu atuh nu aya bae di awak mun kula bener-bener malik atuh lamun henteu atuh banyak kula teu mau naon tatap ieu langsung nyana kasisi setelah kasisi nyana ngangkat leungeun neuleuh langit terus tungkul deui kana telta cai tanggah deui ka langit tungkul deui mulai daratang lauk ditonton ku kabehan ku ari sing al-hajrot lauk teh mawa mutiara kabeh dina sungutna jeung mawa emas mawa mutiara kabeh jeung mawa emas cokotan kumaha cet bus loba sakieu mana tadi nu leungitna cukup henteu sakieu kicep-kicep dia kieu bae wabehan kitu kicep dah dibalangkeun tah cek manehna jadi ngaluncat cenah kana laut leumpang di luhur laut plak sa eueuh kuabe jelema di kapal kaget saha eta jelema istimewa amat nah ieulah keistimewaan Abu Bakar Shibli. Datanglah ke Jeddah, segeus datang ke Jeddah terus ke Mekah. Datang ke Mekah, manehanana kapanggih jeung sababaraha jelema nu dongeng eta teh kacaritakeun ka Mekah. Ditanyakeun, Abu Bakar kok bisa kos kitu kunaon? Jelema kabeh ge bisa kos kitu asal ulah hayang. Asal ulah hayang, ieu nu mawa ngahalangan teh hayang. Hayang teh bahaya, ulah hayang. Wow. Jelema loba nu marere emas, marere nanaon, embung
Abu Bakar tembu lantaran tenar di barere embung hajina mbak ditenden bae di dinya aya. Selesai nyana dek balik langsung ngagali taneuh. Ngagali taneuh. Saenggeusna digali dek di kadinya kan cek pemikirannya lamun digali mah ieu dikubur bakal ditareangan ku jelema. Moalah ge bae di mana mangi kali. Akhirnya balik ke Baghdad. Di Baghdad dibalang-balangkeun ku nyana ka Sungai Tigris. Kaduluan ku masyarakat kabeh. Aya nu wanita kiai, mama. Atuh mending bagikeun bae ka masyarakat daripada dialung-alungkeun ka kali. Nya, mama ge. Atuh pan teu. Mama teh kieu. Baheula nu ngahalangan wusul ilallah teh emas jeung mutiara. Kuari lamun dibagikeun nyana mapan eta masih jauh ka Allah mun dibere ieu tuh leuwih jauh sarua jeung mere racun mama mah nu mantap bade dibalang-balangkeun bae abeh jana ulah resep sakumaha ulah resepna mama oh ai kitu ona makanan geus balangkeun bae daripada jadi racun di dahar jadi racun geus ulah dibalangkeun ka sungai kabeh sabeh tenang salat ngeunaheun sakena teu boga nanaon urang mah beda lamun bogana naon ngeunaheun bohong eta bohong sebenarnya cenah nu mantak dagang ge supaya ngeunaheun we cenah salat bolsero oh ya Allah karim masyaallah no wa zuhuruhum jeung tonggong nu mantak dibahasakeun tonggong lantaran jelema teh di mana-mana geus bogana naon eta teh jadi kebanggaan ai bangga teh biasana tulak cangkeng teh ayana ditonggong dicangkeng jeung bebeleberan teh kumaha kekuatan tonggongna jadi kebanggaan tonggong teh sebab jadi kekuatan nu mentak dijelaskeun dina Al-Qur'an padahal mah lain nu tilu ieu sakabeh awak disiksa hadza ma kanaztum li anfusikum ieu kudu simpenan teh siksaan ieu teh istrika ieu teh maka nastum harta anu kumaneh disimpen li anfusikum jang kepentingan maneh waktu di dunia duit disimpen jang maneh waktu di dunia emas disimpen jang kepentingan maneh waktu di dunia perak disimpen jang kepentingan maneh waktu di dunia besi disimpen jang kepentingan maneh berbagai harta-harta jang kepentingan maneh tidak pernah mentolerir urusan-urusan agama zakat teh dikaluarkeun ku maneh hak-hak fakir miskin teh dikaluarkeun ku maneh aya sekitarna syiar-syiar agama melalui bangunan masjid pondok pesantren madrasah teu pernah ditolerir ku maneh nah ieulah hada siksa ieu maka nastum li anfusikum warima kadoku sop icip-icip ku maneh ma kuntum taknizun ayo siksa babales anu baheula ku maneh disimpenan tah wari babales masyaallah inggis urang digeuning ayat inggis anu dimimitian nama kuruban jeung kurohi pendeta jeung ku Yahudi eta mah nyana-makan geus jelas lantaran kufar wa yasuduna an sabilillah teh geus jelas tapi horenganan mukminin geus sarua karakterna mah sarua jeung Yahudi jeung Nasrani dina pada ngumpulkeun harta cinta harta anu bahkan wala yunfikuna fi sabilillah nah ieu kabehan teu saha simpenan harta di dunia anu disimpen jang kepentingan dirina teu pernah mentolerir ka sekitarna leuwih zakatna teu pernah iyalah fatukwa bihajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun sak rasakeun ku anjeun harta simpenan nu kuar jadi siksa yeuh babalesna masyaallah tak sing hade urang tani hasil tanina hitung di mana nisab kaluarkeun zakatna
jeung diniatan ulah jang kepentingan pribadi kitu kene urang dagang di mana-mana tijarah urang geus disop kaluarkeun zakatna jeung ulah niat jang babanda jang pribadi engke ku Gusti Allah bakal dicoba urang jadi kiai urang jadi pedagang urang jadi petani aya tadi mah urang engke bakal ngalabring nu menta-menta nangagerakeun saha nangagerakeun Allah sebagai hadiah ti Gusti Allah. Namun urang mah persaban-persaban keneh bae komo si eta mah bedakeun ka pamajikanna eueuh kitu ka haji heueuh nya ngabohong nya teu mere ngan sabaraha tikal coba hayu ye Masya Allah boro-boro batur anakna ge minta modal punyana dicarekan neangan sia modal sorangan abah ge bae teu modalan ye aya hayang sugih neangan sorangan anakna ke nyeri hate budak imah bapakku diteluh kos ge iya ulah boga niatan jang sorangan ieu tah hadza ma kanastum li anfusikum ye siksa teh ternyata harta anu kumaneh disimpen jang kepentingan maneh baheula waktu di dunia wari ye teh anu nyiksa maneh harta maneh kabelah dia nama ditafsiran ku kabehan ku ahli tasawuf ieu baju anu ngagarantung nu teu pernah dipake datang ke paeh urang teu pernah dibikeun engke bakal jadi istrikaan eta samping-samping anu numpuk teu pernah dipake kurang teh nah ieu simpenan sekali-sekali doang dipakena teh hajatan dan lain sebagainya iya bakal dibentukeun istrika diistrikakeun dan lain-lain sebagainya iya terutama kaum hawa awewe mah geus pohara jasa anu ngaran sempak aya meureun sakintaleun mah anu ngaran eta teh anu parang ditutup ieu naon ngaranna naon ngaranna sia mah nyaho bae jau kaulinan sia meureunana aing mah bahan embung nyebutkeun ge sebenarnya mah aing ge nyaho tapi kaulinan sia nu ngomong tah Allah doaku ambalayah nu ngaran jilbab nu ngaran tiung nu ngaran samping nu ngaran baju anu henteu diputer sabulan sakali acan baca ayat ieu hadza tah ieu androk hadza tah ieu kutang hadza tah ieu jilbab maka nastum anu kumaneh disimpen baheula tilok dipake dian pusikun jang kepentingan maneh distrikakeun ge makanya ngaji pendi mau jasna loba atuh geus sedeng ieu mah istri kaku jas bae ge geus apa namanya ngaluntung tinggal ngaluntung hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun masyaallah karim geus kulantaran urang mah tuh meureun loba nu mere kadang-kadang meureunana nu kudu dibeli-beli masalah dek dipake dek henteu nah ka dituna dibagikeun bagikeun ulah boga niatan li anfusikum masalah sanajan aya keneh di dieu teh aya 10 keneh aya 20 keneh kok aya keneh lain jang aing jang bagikeun ke nu mana nu pantes dibere masalah teh mah kos kitu mah nah kulata sia disetrum sia ke nah teh bebeja ka malaikat ge zabaniah tah pangheulana setrum habak awida'an nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen nabi Asep tukang beca lah tah kafir dari jelema la nabi ba'di cek kangjeng nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursalin al-sadaqah mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi
sabada Kangjeng Nabi urang geus sama murtad kafir. Eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya. Heran. Musodek ngaku nabi aya nu percaya. Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya. Kamari di Cikupa, Cikupa ngaku nabi. Kararagok aing mah. Mani ngaku pangeran teh budak. Ngaku nabi di Cikupa. Duh, Masya Allah. Aya nu laporan ka kula. Kiai, bagaimana cara tindakan kita sekarang? Apa ini? Di Cikupa ada yang ngaku nabi, biarin. Di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa dibiarin? Biarin aja udah. Pengen tahu udah dia. Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah. Serinana. Jadi babari orang atuh, ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya nah yuk coba tadi ome ulah wakadi galak-galak ulah nyaho bae kita kadi jauh algola atawa ngomong kieu nah caki Zaid deh heuy nabi urang mah jahoreng kulitna hideung murtad sia terus sembarangan sia emang orang berbas. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-Nabi sallam gairu Quraisyin hai nabi urang mah jalain urang Quraisy murtad berarti ngayakin ke nabi salian aya di nabi salian kangge nabi urang. Hoi horenganan pangkat tupang luhur-luhur nama nabi di pangkat tupang luhurna nabi jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buat tumamukta sabun autul lurut batuha bisafail qulub horenganan eta pangkat tu sakitu luhurna pangkat kanabian teh besi daya bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate ku cara ngabeningkeun hati urang lamun geus bersih jasa hati urang ge bisa jadi nabi murtad geus kitu murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian pangkat wali ge hayang ngasap pangkat wali teu jadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali suwe hesena ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa nahu geus aya jang mubtada khobar fiil fa'il syarat jawab urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana dibawa ku urang kana pemikiran tasawuf Imam Ghazali Imam Kusyairi terus Beladi tunato kadina Tuan Sabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam maka malah didiskusikeun hikam teh di universitas mah tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh we lu datang ka jero hate ngeuk hayang raih pangkat wali ge sakitu hesena geus jelas nabi mah teu bisa dikasap nu endeuk ge dikasap pangkat wali pek ulah aya di jero hate masih wallah salian ti Allah hiji be Allah taala mun geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya Apansa ulah aya Kijang ulaya Serwiti di jero hati ulaya jahe-jahe di jero hati urang mah pas sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepeng bukti ndak urang dur azan teh kuduna mau Allah teh gede di jero hati urang salian Allah cepet urang ka masjid ieu mah lain pas
pas azan nelejemnyana okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teu azan gede jaheung set ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikanna ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek azan ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok nyalan deh dina kursi nundutan liwat sajam encan ka masjid kene bae atau kamu sholat hendak neuleun motor kudu digosokan heula motor majikanna ka lain geus sore ke karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi deh kontreng ngarokok deh cek pamajikan agak geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene pamajikanna mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pamajikan ngelingan salaki isuk pamajikanna dieling euy ulah nonton TV bae ke heula cenah angel kene ieu ke heula sakedeung deui jadi salakina kadinya deh mana tuh nonton TV kene bae sakedeung deui ieu tah terang geus sakena teh setik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di jero hate teh aya kopi aya rokok aya motor tah eta ngicin anu kos kitu nah hese wali mah eueuhna naonan di jero hatena kuari mah boro-boro nu bodoh kiai nage geus ngatur proposal eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyenan proposal buang kawarah teh mah kiai teh boloon bin tolol bin goblok teh mah teu naonan kikituana tuh kan utar atur nu karitu lain hayung micenan panyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu hartina pangkat kanabian mah teu bisa dikasap boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae saprovinsi Banten Boa aya Boa eueuh saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa eueuh masyaallah nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Hasnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf di urang teh kajen kukumaha ge hayang bae teu bisa dilarang-larang sebab eta mas sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat mantak zarahna urang sok macem-macem segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis kayak kukula diusulkeun boboh geus bau jasa burungnya nama teh nu usal-usul Gede nu boga maksud ka dieu make amplop nulis ka make amplop sian amplopna geus teh mah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadain nubuatan atawa ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nya nante ngaku kana sifat nabi alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu babo tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu gede wahyuna segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu teh hayu lalaga bae keke cenah indit sorangan ulah-ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ke kula masuk resep jelema ngaku karomah sia koe ditanggap ieu coba kos kumaha ieu karomah ayo coba keke nya ngaleo sorangan ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon tuh masya Allah cenah teu teurak dikadek
batu gitu terek dikade cenah bisa hiber manuk ge bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadel kuntilanak ge nyilples ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu atuh dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ke hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzaba rasulan latawa ngabohongkeun ka rasul teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Adam nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh rasul nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Idris nabi teu percaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul teu percaya Kangjeng Nabi urang teh nabi geus tah mah murtad geus antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad lain murtad kafir awasabahu atawa nyarekanan ka nabi model kamari Denmark model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi eta kafir istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng nabi nganggap hina ka Kangjeng Nabi atawa kangaran Kangjeng Nabi ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin ngaran Kangjeng Nabi teh Toha ngaran Kangjeng dina Quran nambalaya ngaran Kangjeng Nabi nah kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi mendak mun aya ngaran Muhammad kemudian ku urang dikieu-kieu terus urang dibalangkeun ka sampah ta ka comberan maksud ngahinakeun itu murtad ngade eta masyaallah awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang Asmaul Husna Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin terus jabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna talar ku urang Asmaul Husna abengke di jero kuburan pinu ngara di jero kuburan cacaang Asmaul Husna ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu nganderes tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus we ditalar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti Asmaul Husna mentek walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang Asmaul Husna ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna kabeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mentak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah neule langit nu kadeuleu Allah neule tangkal nu kadeuleu Allah neule laut nu kadeuleu Allah neule segala rupa nu kadeuleu Allah sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna lamun geus ngaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sakali daharna gembul sakali nginumna loba ngan ulah waka kikituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan poho ka anak poho ka perusahaan poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh Asmaul Husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah
tataan hiji-hiji lamun urang naik bisa cerdas jahe orang Allah kabeh tuh numandak bahasana ge ma fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel nyekel Allah deurus teh begitu mun keur ngampak ngampak Allah berabe kan tentu itu pakai bahaya kan jika dia sebab Allah kan geus can usim ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa keancaman Allah murtad takut gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takut gitu salat teh jeung salat gitu balal bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana perintah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punya perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sih ada urang ge osok ngomong ngabatur padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih jeuh sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu kan lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek eta teu percaya ya kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ka janji Allah teh surga teu percaya ka surga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya yang mata percaya kaya apa kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi tak kiamat bohong sama kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Quran atawa angas teu percaya sayat batina Quran mujmana la subut ya anu geus ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad masyaallah mun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede wow diseret Imam Hambal diseret di penjara disiksa titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu kajen teuing pae giliran Imam Syafi'i pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad ditanya wahai Syafi'i kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah kodim lamun maneh nganyatakeun Quran teh kodim siksa lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Quran teh hadis salamet mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet tapi lamun nganyatakeun Quran kodim penjara wah Imam Syafi'i Imam Syafi'i menunjuk doang ge Tuan ulah bingung-bingung eta mah makhluk ya mah makhluk ya bari nunjuk kieu salamet ya gempar kabeh sa Baghdad wah Syafi'i bahaya kuari
anuku urang diimamkeun nuku urang dimazhabkeun anuku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukeun Quran beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh wah demo mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i ai tadi pan kula manunjuk ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah tah makhluk anyar cek nya anyar maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i mah tapi tetep bae kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah itu tiba lagi kitu bae boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu atuh korok komo kuari biasa tah mah atuh biasa kiai anu hayang we kieu mana aya belah mana teh geus malih bejakeun aya belah panggil Imam Syafi'i hadiran deui ribuan kiai masyarakat tokoh tenang bae Imam Syafi'i coba jelaskan cak raja lain Quran bae nu ngaran Zabur Injil Taurat Quran eta hadis makhluk hadis apakah qadim Syafi'i cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja ya ceknya nunjuk deui bae Quran tuh dikieu-kieu punya wah bae Taurat dikieu-kieu Zabur Injil nah ieu nu opat eta makhluk ceknya teh saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri we bener tuh tinggal raja bae wah iya bagus sakana berarti teh kan salamet Imam Syafi'i mah mentek emang Imam Syafi'i teh guyon-guyonnya na biasa guyon teh biasa Kangjeng Nabi ge guyon ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Pak Tuhan, kula mah hayang naon tuh nih. Kula malah hayang ka sorga beuh di sorga mah nini. Ceurik kan nini ngahing-hing bae. Kadengen ku Siti Aisyah, oh Siti Aisyah geri basak. Kunaon Aisyah mana ceurik? Atuh pan itu nini teu ka sorga atuh kula ge pan calon nini. Berarti kula merasa Kanjeng Nabi seuri bae Aisyah. Di sorga mah moal aya nini. Boro-boro di sorga di dunia ge teu betah jeung nini mah. Jadi maksudnya atuh ka sorga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui. Oh kitu tuh atuh. Aki-aki ge eueuh di sorga mah. Eta kan ngaranna lalagaan. Tuh kan emang geus teh lalagaan. Ulah sok hajug bohong. Maninggeus urang teu bisa usik. Hirup teh teu bisa usik. Oh harajasa. Jadi itu bisa non gitu ngaranna itu bisa non cerah teu aya pencerahan otak teh kira kararieu hudang teh hudangnya pergel tunduk biasa kurang teu ngadengikeun eta jet guyonan tiga sehingga mun ditanya itu tadi ngaji naon wallahu a'lam aing mah asa di mana mata ngaji cakna teh asa di alam mana meureun emang guna kerek aing tiba lagi kan aya guyon ngan ulah diseja-seja lamun diseja-seja cilaka atuh geus pembawaan da cara Gus Dur pembawaan di mana bae atuh nya guyon bae kajen kuku mah guyon bae masyaallah emang pembawaan mah teh Kanjeng Nabi ge atuh guyon sanggeus Kanjeng Nabi aya nu balap lompat teh Kanjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taikeun ka anak onta geus menang si eta tuan barang dibere ku Kanjeng Nabi gitu onta gede jasa
Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cek teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi nya atuh tengah ngalalagaan mah eta kok kitu ngaranna jet hebat Kangjeng Nabi mentek ngahijieun Kangjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kangjeng Nabi kumaha lalagaan anak cak Kangjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat hayu balap lompat Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang jasa pamajikan ka urang tegang kanyana tararegang jasa teu bagus di rumah tangga kitu atuh wayahna bae wae ditoel-toel atuh ku urang wae dilangketek-langketek atuh wae di kitu-kitu atuh nah di luar teh naon tak kitu pajar eta nya nama kitu teh lain tuh kan Kangjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah haju saha nu menang meretan sakali Kangjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang ngaranna kan lalagaan nya balap lompat jeung awewe kudu sae Siti Aisyah nu menang moal aya satu kali menang Kangjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh karena isuk balap lompat deui Siti Aisyah nu menang kula menang cek Siti Aisyah kuna teh ngabungakeun atuh geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya nak eta karena lalagaan menang saminggu tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lamun teu menang ulah kitu cek teh ieu piala rek dibikeun ka mana teh eta ngaranna lalagaan teu tegang kan hirup masyaallah kari eueuh nu tegang tuh Kangjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae aya marah dicandung mah tuh boro-boro kuari baheula lagi aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kangjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel ceknya teh bener rada telat Kangjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinyana piring dikitukeun kana rot blok naon kadang-kadang peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kangjeng Nabi ambo seuneu ngagebrah cek Kangjeng Nabi kira kan seuneu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seuneu wah kahuruan asana imah ye kan gitu datang deh kalinya mana tuan seuneu tah di dada cek gina Siti Aisyah seuri bae eta di dada seuneu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek gina teh Siti Aisyah seuri pan horeng seuneu teh seuneu ieu seuneu hate seuneu kolbu ngagebur geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa ieu kana pipi leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus ambo teh seuneu ngagedur cek Kangjeng Nabi kaget tetap pemajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada kartikan ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu masyaallah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu kunya wah beh jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek cenah bari kieu nya ieu nu opat makhluk atuh cak raja heuh makhluk deui bener geus salamet baneh geus tinggal kiai bae bener sampai bener ieu nu opat makhluk cek cenah make otak masyaallah geus kiai ge daratang deui maksud tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek nanti kos kitu jeung jelema pinter mah tuh
mantap hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja ji atuh wali Allah loba nu lampahan ke gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lampahan ke gereja kede anteupeun heula helanan kayak kurang bakal kapanggih kira motifna kumaha ke gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu nah lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi nu manta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari ya cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku ari nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae di negara urang awistakhafa bisunnatin latawang enteng-enteng kana sunnah Rasul murtad nyenteng-nyenteng kana sunah Rasul teh murtad kama lau gila lahu andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'u thalatha kayan Kangjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu iya tas daharna dilamotan gitulah keayaan barang dahar Kangjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakeun dilamotan nah iyalah sunah Rasul cek urang teh sebab Kangjeng Rasul gitu ngomongnya laisa biadabin laisa ada biadab kos itu mah lain adab cek nya emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun anu dahar sangu moal ku tilu geus mah lain adab teh mah situasi bae teh mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunah Nabi ulah sok make dihela-hela teh mah teu ngadaharapan korma di urang mah pan sangu teh mah lain adab teh mah lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa teh mah geus lain adab teh mah teu percaya urang mah eta kos kitu adab teh mah situasi bae murtad lain saya tidak ngomong gitu sing ada ulah gogoyon ndek 5 bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul siapa nak nuturkeun sunah duh can bisa cek yana molos bae ka dieu teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar teu bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna urang lamun parena ulah tongsan teh eta bahaya teh tongsan budak kore mah teh nyawa ka tongsan asal geus dibere tongsan mah sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae bear nah lamun geus pare bulu mantep jasa bagolo mun kuari mangeunahkeun geus tah nikmat tilu bisa sangu ge diemple-emple tilu tuh nu mantep kuari aya ti pamarentah teh naon ngaranna bulog eta pemerintah zolim sebab teu bisa make tilu kan nah ieu pamarentah jahanam ye nah urang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blon ye raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kangjeng Rasul gara-gara sia mere bulog aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia ngeunah bae endeuh ge aing ngeunah sia teu ngeunah
Wah, ini mah begini penjara bae budak. Ya Allah, ya Rabbi. Awas ya dek, ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kangjeng. Ngemanta kula pernah didebat satu ketika kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang kene. Daerah urang muludan. Kula nyaritakeun nyiwak. Terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak, terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riyad be gitu. Eta tah pernah muludan. Dok, aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya kene di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya tah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing ayo ditungguan kukula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok akula kos kitu tah daerah belah ditulah pokona terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin gua aing gara turun sia kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal tau keur ngora padahal henteu. Turun nyana ku kula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk ku kula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung ku kula ditanya, di forum harita. Nus ditahdarkeun nanti dulu, setelah dahar-dahar ya. Tanya kukula ngaji di mana muruan terus dalilnya apa terus ada untuk dalil-dalil wah muringis-muringisnya lah sambarangan murtad sia kukula digitukeun nyana marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitukeun nyana atuh kula ge make hizib kituna boh hampir ngejengkang nyana mentah hampura rita kan mentah hampura masya Allah mentah hampura awas ya kuai dia telus ya kuai saya mau belajar bener bet untuk pernah terjadi tak kiai tedaik-daik deui nyana asal aya kula bembung aing mah ngaji jeung kieu cicek bong ya kena asal nyana diondang ka dieu aya ki ucin teu henteu kajeun mun aya ki ucin bong cek kena aing. Tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku Kiai Sejen mentah hampura. Alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae. Nyana ge ngaragap salah tama egona doang. Alhamdulillah. Geus jadi nyana menyadari ku ari bener ieu siwak teh sunah Kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai'. Satu ketika dia Kang inda kulli salat. Ya tuh sama hadis masya Allah kukula dijelaskan dirad punya nah aingna aya kene moal balik aing mah datang ka subuh sia tungguan ku aing sia ai keur ngora mah kitu pada teu ayo At-tawakkil Galim azbarak fa innahu sunnatun. Kuku potongan ta sunah Nabi ta. Galim azbarak. Sunah Nabi ta potongan kuku pae kemis. Potongan kuku teh pae kemis, pae Jumat eta potongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula. Curug katuhu kadieu jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, kori ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu di titana, lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis, nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih. Paingan aing dagang rugi bae. Atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana. Sadaya saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karung ka jeung kuku mah ge moal untung pas salasa mah usah pake ngeuretan kuku sial
Kemis poe Jumat mun poe Kemis poe mun poe Jumat isuk-isuk geus kuku kemudian kumis janggot rapihan gitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi aqgallim azfarak fa innahu sunnatun cek aya jelema ngomong tuh tetegan kuku sunnah Nabi tah kumaha ngomong la aful wa in kana sunatan moal aing mah moal dikeretan sanajan sunnah moal aing mah moal geretan kuku murtad berarti istizanya na eta maksudna ngalelemekeun ngahinakeun kana sunnah Kangjeng moal mah moal bae ulah ngomong-ngomong kieu moal aing mah moal geretan sanajan eta sunnah moal ulah ngomong kos kitu moal wakalan lah geus cukup henteu teu murtad kos itu mah kunaon emang moal waka henteu moal bae moal wakalan henteu naon lain geura keureutan eta sunnah kajenting geulanana moal bae heula henteu masalah ima engke ieu na paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri moal waka atau moal waka bae heula serem kos maung lah ieu mah kajen henteu teh mah kos kitu mah mana ya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku dah bareng ditanya kiai kok panjang kuku kiai cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tah deui kiai blon ieu ngomong kos kitu teh sembarangan moal kula mah la af'alu in kana sunnatan moal motongan kula mah sanajan emang eta sunah moal ka jeneng kuku bage masyaallah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka Rasul ngabohongkeun ka Nabi nyarekanan Nabi ngenteng-ngenteng Nabi ngahinakeun ka ngaran Nabi ngaran Allah perintah Nabi janji Allah janji Nabi ancaman Allah ancaman Nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau ngurangan atau ngenteng-ngenteng sunnah Nabi nganggap ka sunnah Nabi ngalecehkeun ka sunnah Nabi ieu murtad naudzubillah min zalik wa min